Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana kumaha sarehat. Ayeuna simkuring ngalajengkeun deui nya masih di pengkeureun bumi biasa sih ngadamel ieu henteu babalongan geuning nya sapertos kamari di anu bagian kahiji, ayeuna nu bagian kalimana ieu teh. Ayeuna simkuring bade ngarancang anu namina pagar teh kamari geuning tos meulahan awi nya simkuring teh. Ya awina tos ditangtung-tangtungkeun ieu simkuring nyanak paku dina ember teh paku sareng palu palu nya paragi panakol tah ieu awina anu kenging meulahan simkuring atau sabaraha dinten ya teh hayo we unggal dinten di ieu nanti di cagapan geuningan bari teu beres-beres ieu ngadamalna abdi teu di halaman bumi nya teu di nu datar ngahaja lah dipengkereun dina jukut tah dipengkergekeun da asal tiasa rata we penting mangke ieu tos nyanak pagerna nu basa dipayun kenging meulahan geuning nya kenging meulahan pager tah ieu ya ayeuna dipasangkeun sa hiji-hiji heula ngarah kakonci jadi kapayun teh jadi kakonci kata nu kapayun teh supaya lurus lurus kata aya tos kakonci di ujung ka ujung mah berarti kodah dipaku di bagian tengahna nya kata ieu teh tah kawas kieu tah ieu kabar sadayana nu teu acan sangat subscribe nya mangga sok bari supados terang kata junang ke abi ngadamel di konten ya subscribe gitu di bantuan jempolnya like biasa lah tah ieu kunci kanggo tengah ya ukurannya disamikeun sareng nu itu sareng nu awal yang tadi anu pertama jadi kata ujung-ujungnya teh bakal sami ari ka kunci kieu mah ay saya nama di tempat rata tapi abi teh dah hoream lah hay dipayun bagering sok kala aya batur teh sok kalagara raneng tah tinggal itu di ujungnya di pakuan di tengahnya di pakuan tah kawas kieu ya ngarah beunang halus kapan kita ringus eta mah tah di pakuan anu bagian katungtung-tungtung teh di pakuan nya ku abi teh tuh kawas kieu ya pakunan paku ereng biasa paku leutik bari hararese nya dina jukut lah keune lah dina jukut kenya nu penting mah hasilna alus urang teh lumayan aya hasilna geus alus mah dia make benang make ngarah lempeng nya tungtung jeung tungtung jadi make benang lengkos aringeun imah sok make benang geuning ya teh supaya pondasina lempeng tah ieu ge nyen pagar ge make nu kitu make benang ieu halangan jukut kadi kudu diaritan heula itu jukut teh kadekan heueuh alus sama di tempat rata atuh lapang nyen pagar mah tapi embung ieu mah dah yang dinu kieu tah kawas kieu ayeuna mah rek dipasangkeun ya saware-saware heula ya di sisi lah dipasangkeun tuh can lurus kene anger orang teh kudu diilik-ilikan heula anu can kapasang mah kudu diilikan heula jeung ulah sarang teuing da ieu teh halus nama bisi aya bisi tembung we nya sato mah bisi asup naonna gitu anu engke kana kepelakan orang kan orang kata tungtung teh mager balong eusina teh lauk tah bisi aya nu roga hala kana lauk jadi pagar teh kudu sing karep nya tah kawas kieu tuh takolan heula urang teh nya terus kudu sapanjang ieu sapanjang kieu teh urang teh terus bisa dipasangkeun ieu teh anu tang tekan teh ukuranna dan teu panjang-panjang teuing ukuranna ge ukur 1 meter 10 cm 1 meter 10 cm tah geus kawas kieu ieu urang teh masangkeun terus nepi ka jeung jigana ieu ai karep kieu mah jigana mamahi tah kawas kieu lah tah tuh geus menang sakieu heuh tah geus menang sakieu baraya sadayana tuh itu mesti kuncian ke tengah-tengah nama diganti ku abi kurapia ada benangna teh katingali tadi geus ditinggalkeun salat lohor ayeuna dipaju deui tinggal ya baju abi geus nyalin heuh tah ieu teh teh cirina teh geus genti poe ya genti waktu sakit-sakit ada abuhan abi mah dari digawe nya bari ngajahit bari naon gitu hari kacagap dikeureuh tah kawas kieu
terus dikereuyeuh deui itu kajagat mah diantep orang teh cenah ngajug jeruk da sakakereuyeuh na ieu mah barang gaweana nyieun pagar kieu ge mun dihajakeun mah mal ku si sapoe atuh masang nu kieu mah moal ting sa 3 jam ge meureun moal 3 jam moal angeus rasa nepi ka lohor teh geus kuat angeus lah urmakuan kieu mah da malila kan ieu mah kusabab bari digawe jadi dipaju aya gangguan eureun heula tah kawas kieu ge ieu mah barang jieuna kieu kabanan teu sa fokusna tah bilih anu hilap ieu mah kana subscribe nya arah aya kapal Yunang ke sok subscribe nya subscribe bantuan lah bantuan dukung bantuan like tah ya masang pagar keneh ini anu pas kalau bahagia tapi jika mamahi itu jika bakal kurang eta warga sadayana bakal kurang soalnya asalkan saeutik ya abi perot teuing yeuna tuh aya batur ngaliwat reka sawah cenah ngaliwat tuh dengan saeutik deui ayeuna lega keneh ieu teh asa mamahi aya jigana teh euy hujan tuh si takolan kieu nya ku abi teh udah kalah lila gini ya yang angus ya lila oke lumayan aku udah pegawaian juga kieu ge ari di fokus orang tanya anger lila alatnya saayana bari nege ku palu lain ku kampak mah eta naga anak kual teh betah tereh gebros gitu coba ieu posisinya di najukut mah kalah ngangkangnya berka apal ieu nya wargi-wargi sadayana ge ari keur nyieun pagar dina tempat anu ngangkang mah sok kalah mantul si awina teh ditakol teh komo panakon aletik mah kalah mantul minang karena curug waduh cegek karena curug karena curug ditakol teh kah nyeri curug teh nakolan jigah kieu tah tingali geus rada deukeut ka tengah ieu anu saeutik deui ieu teh tanah teh awina teh anu nyiksikan teh geus saeutik deui tah serda panjangnya enak maka katingali barunya aku pergi sadayana ge serda panjang ari awina saeutik deui itu sesana lega keneh tuh serda panjang awina saeutik deui mah ieu mah mamahi pergi sadayana kur tiba berat paret kudu ngalah deui tapi lamun ngalah deui ge da ku abi mah ka kamera soalna naon penyimpananana penuh anjir HP-na udah kurang penyimpananana nya dapat rada disingkat kayak merenes ngala pasti di video deui kena ngala teh tuh nya kurang pasti panjang keneh wargi sadayana tuh kurang tuh ini minum karena curug wae teh makulan teh udah palu leutik bahan jadi ka urang teh alah kita wae gini kan rangke lamun geus melak lelena geus dipasangkeun pagar teh katanya dinyeun di video teh melakna pokoknya mah tuturkeun nepi ka kumaha di belah tukang nyeun balong leutik karena balong nama leutik teh seperti anu video kahijina dengan ukuran teh dijelaskeun ka abi bisi anu can apal video kahiji kadua katilu bisa lah pasti bakal aya notifikasina ka wargi-wargi sadayana tuh save ayeuna mah eta teh habis beak anu itu kurang sakitunya kurang ayam lah 2 meter di mah nah sabab abi geus ngalah deui awina teh ka kamera dan penyimpanan sieun penuh jadi ku abi langsung di alat tekan ke di video deui teh penyimpananna geus penuh HP-na hampura ayeuna ge berenang ieu teh paling kur meulahan heula we hungkul lah keunnya bisukan mah ngalanjutkeun mah pasti ari masangkeun hungkulnya ari masangkeun kana pagar kana balong ku abi bakal dilanjutkeun video nama ayeuna mah meulahan heula we meulahan nepi ka beres ieu kuluntungan pasti bakal anggeus ya teh nya meulahan teh saanggeusna da keur panas cuacana jadi na meulah dipoe ku abi teh tuh di kana nu panaskeun ngarah alus soalnya di dadak
ngalakna didadak, jadi nang meulah teh langsung dipoekeun. Engke lamun geus nang meulah nang moekeun ku abi teh barek di beulahan. Nah, kakarek rada alus nya kurma awina rada ngora gitu disepewet euy. Disepewet awina. Awina mah lamun dilieu mah teh awi tali duka di berbatur mah duka awina nya. Sarua kitu dibatur awi tali. Tuh katakol deui teh katakol ku eta teh. Katakol ku palu jeung na jero awi anu bodasan tah anu bodas ya dicokotan ka gitu sugane emang pangatna teh na jero awi nu bodas ajaran kana beungeutkeun ku urang teh gitu sugan alus lain kana beungeutkeun heuh namun alus engke di review kabeh di sepil lah di video bahwa tina jero awi itu bisa mangpaat tah kawas kitu nya wargi sadayana kabeh teh kata di review lamun alus tina jero awi anu barodas jika ragi ari eta nama si nama abi ajaran kada beungeutkeun lamun alus arek di review bahwa ini obat di jero eta teh meureun gitu meureun obat gitu obat bisa kana kulit halus pada aya nu harideung lah banget abi taplane ajaran kono kitu sugan jadi ubar jadi glowing katanya orang teh nah enak dipoekeun heula tak aku sabab yeuna rada anggeusnya jadi isukanlah makari masang we hungkulnya para wargi nuhun nya tos ngiring nyimak matak anu teu acan hilap subscribe mangga sok subscribe heula di awalnya sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.